Wilujeng tepang baraya, kumaha kabarna? Saya harap semuanya sehat dan tetap semangat menjalani hidup. Sekalipun mungkin ada yang baru saja ditinggal menikah oleh pacarnya. Jangan bersedih ataupun berkecil hati, karena video kali ini saya jamin akan menghibur kalian sehingga akan lupa dengan masalah yang sedang kalian hadapi. Selain itu juga urang ngamumulikeun karena kesenian atau budaya kita sendiri, sekaligus mengenang karya-karya dari maestro wayang golek, yaitu Ki Dalang Asep Sunandar Sunaria almarhum. Namun sebelum itu, seperti biasa, yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya juga, agar baraya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan tidak akan basa-basi lagi, hayu urang gaskeun. Iya, kayak aksara. Eta bisikat insyak kayak aksara. Warnanya menjadi banyu. Aksara naon? Ya. Iya, jadi banyu. Kumaha nasi juragan bima, Pak? Oh, ya, Pak. Ya, naon, Pak? Cicing dia. Naon? Ieu aya aksara. Menurut lagu. Orang saya menurut aku. SMS. Tilu jajar kan? Tilu jajar? Bener. Naon bugalna? Nu jajaran kaluhur mah wish ugane. Wish ugane. Naon? Kusang gini. Wish ugane. Lupi jajaran luka dua. Bambang puhune. Muka tilu singkiwa rada ngincer. Wish ugane naon artina tos waktuna. Bambang puhune tinggal kuping-pingna singkiwa rada ngincer. Mungkin sarada ngisit. Oh, beda artina. Cik maneh naon wisugane ya udah melaksana jauh kita melaksana singkiwar ada mingser si sungkawatir ada gelo. Oh, jadi ya dengan arti kudu ditebikeun ka Kakang Bima. Sing inget karena sumpah ka Kakang Bima. Naon? Yen rek gebuk kuping-pingna. Oge wasiat eyang abiasa dina rebutan cupuran gatala baheula. Eyang abiasa teh panggi jejekanku sisiyudana. Nyata juga berasa belah cina bejana berat-berat kapanawa idinya eyang biasa nyupata yen apes maneh teh tidak puhuping-ping
gitu. Cuman yang anu arti kudu ditepikeun. Ngakula sadewa Kakang Yudhistira oge gerak diwartosan yang dimana Kakang Bima ngareret kasadayana dulur sadayana kudu ngucangkeun sampeanana bari nuduhkeun kana kuping-pingna atuh urang oge urang nepikeun tuan kapan teu dibenerkeun aya jelema nu abus ka itu lamun aya nu abus ka itu dina hati licik teh katempona kumaha sakaula rek make haji halimunan moal katinggali ku sahabat oge lintang ti Kakang Bima sorangan. Wah, eta mana tuturkeun Pandangan buat wayahna sering ngapikeun da tadi moal kate nyuwun sak batur. Buat gelo. Tapi Gresya bagi kilo sok udewe jajaran luhur wis kugane silain muka dua bang puhune pondok nih sing kiwa rada nisar wah siwa panjang sok cek dewek teh wis kugane kalau berebut oke bang puhune ora sing kiwa rada nisar gasang kan itu wih kugane buat itu berapa? Silawaran kedua, ya soal terkenal. Wih, kemana? Pang gue, cer. Ningkat, ningkir, aing lewat, lewat. Gak pikir kali lakuin wah. Gue nanti bapak tuh. Apa bapak ini metode supaya apa menurut? Lagu. Bang kuhune, wis kugane ujang
wis ugane bang puhune singki warada ningser tulung aduh geus teu inget Dangu tulung wis ugane tos watosna tinggal ku ping-pingan singki warada ningser tulung udah siap bro wis ugane sisi lain pokok dewe giliran siapa pada pan wis gede sisi lain sing gede sing gede kalau sisi lain pokok bapak puhun ya dewe mah bapak puhun ya bapak puhun mana mau duit Hai bang puhun singki warada ningser udah siap juga bro udah siap begituan wis bukane wis waktu naon ngomong yang salah aja bro geus ringlung geus ngaso segala diomongkeun deh. mama puhun tinggal kuping-pingnya mana sih arti beres udah bisa bro Bima emut kabiasa iya apes nasidana tidak kuping-pingnya atau kukituna iya melupakan sakit kabima tuh jangan lagi bening saya berkawani Udah deh, kita sakit di boros ya ayah kene kawani modal Nah, itu dia Baraya. Semoga bisa terhibur ya. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.
Saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Tutup lawang si Gotaka. Uy, 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 uy.